Kiai teh hiji jelema aneh, sebab manusia anu biasa tapi dibere ilmu di otak jeung di kolbuna aya Al-Qur'anul Karim aneh. Sebab makhluk nupang aneh-anehna, makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia. Lain cek Kangjeng Nabi, lain cek wali, komo cek urang, tapi cek Allah nu nyieuna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim teh pang bagus-bagusna. Berarti pang ajib-ajibna, pang heran-heranna. Ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri, ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta, ente ulah neangan nu aneh ka Banten, teangan di diri sorangan. Koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna. Keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, manusia ahsanut taqwim. Sekian miliar kuari di dunia, eueuh nu akur beungeutna aneh. Di samping eueuh nu akur beungeut, irung sugan aya nu akur eueuh. Dela Habib mancung, dela ente kutil. Teu akur kulit. Dela kuari kulit berbeda-beda. Hideung putih, coklat. Tuan Syabdul Qadir kan saw matang kehitam-hitaman. Irungna mancung, janggutna lebat Tuan Syekh teh. Matana tajam, suarana keras. Ilah Tuan Syabdul Qadir duku urang kuari dirayakeun. Apakah orang pesen hayang kos kieu teu bisa? Apakah orang pesen hayang pendek, hayang jangkung, hayang putih, hayang hidung dan lain sebagainya teu bisa pesen ka Gusti Allah? Ieu mah urusanna mutlak ku Gusti Allah. Aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan aya nu akur banget eueuh. Eueuh, deuleuh ka dieu ya Karim. Deuleuh ka dieu pohara. Maksudna nu kasep, bener ka dieu karasep. Ya Allah ya Rabbi. Perbedaanna naon? Ente makan eueuh Qur'anan, ieu makan aya Qur'anan. Ulah amin lu eueuh Qur'anan mah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah manusia aneh, nu mantak. Urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh. Nu paling aneh ketika arwah diturunkeun ka ajsad bakal asup ke alam barzah. Urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah, bisa ngurus ruhani sehingga orang bisa selamat masuk surga. Ipang aneh-aneh nak. Lantaran kuari orang mampir di alam dunia, masya Allah, hampir jarang selamat. Sebab lawan dedeleuan awewe loba, deres duka tutupan mah terbuka sebelah.